Turki nyieu Mesirna sorangan nyieu Irak Iran wabeh nyararieun naon kitu ngaranna siiran langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far al-Barzanji eta teh anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawat iya salam alaika ada sorana resep asal ngadegi galedeg salam alaika salawatullah alaika anta samta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq al-hadis. Langkung dipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauf para tabi'in atba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kekersana ajengan anu ti Jakarta. Ongko Jakarta tapi bahasana Sunda. Cakula ieu pasti Jakarta tempelan. Tempel. Sebab bahasa Sundana akrab. Itu sedak goreng ti Subang. Waktu mengkonon ya.
Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna. Pasihan kakiatan ku Gusti Allah dalam rangka negakeun agama Allah. Oge ka para qori nu kaleresan aya rerencangan simkuring tadi ngaos urang doakeun qori-qori mudah-mudahan dipasihan panjang umur. Tamu urang nu teu seberang nu geus teu asing deui nu aya digigireun katuhu kula Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF, terkenal nyana di dunia solear Cisoka. Alhamdulillah eksis. Kumna nu haladir di dieu aya ketua, aya wakil, aya perangkat-perangkatna termasuk Amin Rais. Alhamdulillah araraya nyana kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Asal keur muludan kasorot balik pareum deui. Iyalah. Tapi aya tamu anu luar biasa ya. Ini Madura. Istrinya telah meninggal dan dia sekarang usahanya eksis. Kesini bukan semata-mata mau maulidan. Ada yang dilihat, mungkin yang mana nanti bilang aja Pak Haji. Ya, ada saya di sini, murid saya umurnya 17 dibalik. Ngarasa ngora bae meureun nyananya. Asal diberi 50 tahun bung. Hayangna 17 sudah 17 teu boga rarasaan meureun nya. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Urang neruskeun lalakon nu kamari. Kamari urang maulidan bahwa Kangjeng Nabi teh dilahirkeun tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah, sebut tahun gajah. Tuluy Kangjeng Nabi diutus di Mekah umur 40 tahun. Tuluy Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah berjuang Kangjeng Nabi 10 tahun. Di Mekah sabada diutus 13 tahun. 40 jeung 13 sabarang Haji? Cepet ieu ada hujan. 53 jeung 10. Bener teh sih si budak ieu. Aing mah asal tepat percaya hitungan. Jangan mah ngitungna sok salah. Kamari ditanya bapana Kangjeng Nabi Yusuf, Ibrahim. Wah. Teu beres ieu mah. Barang kadua kali Ayub. Wah, mah kudu dibawa ka Grogol. Masya Allah, Masya Allah. Jadi 63 tahun wafat Kangjeng Nabi Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriahna tahun seberapa? Cepet atuh kamari kan sekarang sabaraha poe. Culat cilik keneh bae. Wafat Kangjeng Nabi umur 63 tahun. Tahun Hijriahna tahun seberapa? Masya Allah. Isi udah ngaji naon atuh. Ya Allah kamari.
atuh eta di Madinah sabada hijrah sabaran tahun. Aduh parah jasa parah. Atuh hijrah di Madinah berarti nyana kakarak ngamimitan tahun. Geus tahun 10 akhir berarti 11. Tah seperti eta. Nah, lamun tahun hijriah na tahun 11 wafat Kangjeng Nabi, Masehi na tahun sabaraha? Bener teu? Rada bener ada saeutik. Kelempeng na ieu. Masya Allah karim. Tah, eta lu perlu diingat kurang sejarah anu luar biasa. Pada tahun 580 Hijriah Islam mulai pudar deui lantaran Bizantium mulai hudang di tahun 400. Persekongkolan Amerika jeung multi nangis mulai walaupun can dibentuk Israiliyah Yahudi geus menguasai Aqsa, direbut Masjidil Aqsa nu dibangun diperbaharui ku Sidina Umar dijadikan gereja. Masya Allah. Maka saat eta seorang sultan anu gagah menjadi Imamul Haramain, ngaranna saha? Imam mun boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeussan aing mah. Ya boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeus tah bubarlah pondok bubar. Beletnya sebelet. Meureun usia oge meureun nya. Meureun usia ieu makin kolot makin kadina geus punguh di jerona mah alah. Geus diusiran bae ku pamajikanna ge. Jabatur mah batur beuki kolot teh biasa anu di jerona mah masih eksis. Tapi ieu mah tawadu. Geus lanapa. Manfaat. Pamajikanna geus bosen deui. Jajamu berbagai jajamu. Geus temempan. Obat berbagai obat temempan. Mangade beaks. Aya nu mere resep. Cak nu mere resep make mangande. Nya neangan ka unggal tangkal aya meureun 2 karung mah. Eleh bobule mah. Deui pamajikanna haju mau belati. Ieu mending dipotong we. Inget-inget ka dongeng eta teh anu sok dicarekan bae. Salah dicarekan bae ku pamajikanna. Asal datang diparekan, asal datang carekan. Lah jakna aing geus kieu bah. Hirup. Ka kebon kirai, kabaran aya kuya. Potong hulu kuya. Teu dan diluhureun meja, tutupan ku turub saji. Diantep ke nyana keluar. Pamajikanna nempo naon ieu? Barang di deuleu. Innalillahi. Ieu kakak kunaon jadi hantem-hanteman kieu. Atuh marah mah marah bae mah dipotong kieu naon harepan aing. Tapi pamajikan ge nyana henteu haju gegeraan marah jeung ceurikeun teu dipandang geula. Paingan nyahoan bae cek nya aya mataan. Orenganan. Jaya irungan segala. Aya letahan paingan cek nya ieu. Masya Allah nyahoan bae nya ieu oreng mata aya. Tololnya we tolol. Aduh, Barang datang salakina teh diasupkeun deui ka dinya. Langsung nyana ngagedepret ka. Kudaon? Atuh kula sanajan marah bae ge tah mah watek. Ulah haju hantem-hanteman. Lah,
salakina teh bongana boga duit marahan bae can ge nyandung bebeakan marah geus kaulah sok kikituanan ka eta aduh kahayang kula mah kula marah ge hook ka eta eta kunaon dipotong dah bongana anjur kan tuh ieu cek salakina tunggul na kene aya nanyakeun tunggul teu beres ayo cenah turang ka kamar hayu sugan aya tunggulna ayo langsung ka kamar biasa nyana happy ceknya nak aja tunggulna ge panjang kene katipu nyana bareng hudang teh mah lain-lain wae huluku ya paingan atuh marah deui nyana masih deui salah turun bola bebenya nya bola bebeja huluku ya lalakina modal haji pendi meureun nya mukakeun rahasia bae teu boga akal guys balikan deui nah ieu tahun 580 seorang sultan ngaranna saha Haji Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat ka Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir kajepen di Mesir pohar asa panghebatna bae meureunnya pan urang Mesir mah sebenarnya garaga garelis nyelenyana asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran ngan peda buntutan doang aduh Gusti Allah. Nah Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah, ceramah di Madinah, nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja. Urang rebut kembali. Wah, eta umat Islam Madinah, umat Islam Mekah, tamu-tamu nu munggah haji setuju kabeh. Tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikeun nomor 1 pemenang nomor 1 nomor 2 bakal diberi hadiah. Wah, Yaman nyieun, Turki nyieun, Mesirna sorangan nyieun, Irak, Iran, wah beh nyararieun. Naon kitu ngaranna? Siiran-siiran. Langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji. Eta teh. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat ya salam alaika ada sorana resep asal ngadenge galedeg salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa bahkan ngaleuwihan ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya subuh riem-riem jol panon poe ya Allah beungit taji pendi anu okos disolear ka deuleu
banget aja Rusdi ge kadeulun sakitu kasep maksudna ongkos cepot Haji Rosidi Masya Allah Robi Sugara Bey ngan eleh jangkung eleh mancung eleh gede sama ngaranna lain Haji Masuri Masya Allah lamun dideleu kurang pohara jasa bobogohan beak mobil hiji batur mah jantilok kayak boga bobogohan tilok beak mobil hiji ya mau bobogohan pleng bae spion eueuh balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak ya nabrak mah tilok dua ieu dua kabeh ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen eueuh cak Haji Wati aya sen ka mana sen ieu tabrak deui bae emang dipake ku saung budak ngaranna ge lah sekian teh sen eueuh Masya Allah Karim tilu awas setirna ketilok kayak gitu bobogohan yang setirna kau 4 kali lempang suku cek Haji Wati ke mana mobil lah jual sekian teh sejarah luar biasa eta Masya Allah ada bajingan jasa tuh padon poe nyorot ketingali nu kasep ketingali nu goreng ketingali gelis ketingali beke ketingali gendut ketingali kabeh boro-boro manusia munding hewan segala rupa ketingali jarum potong ge ketingali Kangjeng Nabi mah lain eta nyorotna datang ka ayeuna nyorot ka kampung Cilongok Masya Allah Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kasep alah siapa hasud sama Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi banyak ngayakeun muludan encan dibubarkeun geus nyen panitia deui resep jasa meureun jananya aya leuwih namanan kitu ge meureun ya Allah ya Rabb ieu kasorot di dieu coba di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ieu di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi berkatna dipanggul diiring kaditu ya Allah cek ulah rame-rame naon kuda keur ngobrol bajeng pamajikan pisan rame-rame naon si budak rame-rame barang di dieu horenganan ieu lembur kuring pohara ieu berkatna parahu aya kula mah geus bakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung ya Allah ka pondok ku jalanna mun aya jalanna mandek ieu naon kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah tina bodoh jadi pinter tina teu nyaho jadi nyaho masyaallah karim kita teu wau ka Allah jadi wau basyira wa nazira sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga dipindahkeun ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi surga lain lalagaan pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa ya Allah ya Rabb tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi mun kukula dicaritakeun wasilah di Amerika loba lu asup Islam wari muludan besar-besaran ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi ieu Karim pohara jasa lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa lobana maulidanana ribuan manusia lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari lempang nu tadi aya di Jakarta ya Allah ya Rabbi lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa capek tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter tina bengko kana lempang nu paling indah tina neraka ka surga urang di dieu diuk hayang pindah urang teh
embung cicing di neraka dipindahkan ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser teh urang Cilongok teh jadi ka sorga urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana urang Cilongok pindah ka sorga ulah ka ngaku ieu urang mana ulah dek amanat ke malaikat Ridwan yang satu jangan dulu pakai ada syarat-syarat Cilongok mah tanpa syarat ada suka surga emang loba kolot urang gitu surga tapi itu jelas dipindahkan melalui sinar Kangjeng Nabi ialah anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin mun dijelaskeun ku urang eta wahara anta iksir wa goli aduh setengah satu cuaca geus teu bagus kebari lanjutna iksir ya carita iksir engke bae urang malam ieu malam mana ya Senin terus Selasa ngaji malam Rebo malam Kamis di mana nah kayak orang cerita iksir di Asem sebab ieu geus teu mendukung hujan terus teu geus peuting kayak urang nyaritakeun iksir tegor kula beusi pohong kayaknya tanggung gua atuh geus setengah satu waduh sok jasa meureunanan jurig Cisoka datang merenya anta iksiru wa ghali Masya Allah ayah hiji kayu ngaranna kayu iksir eta disarupakeun Kangjeng Nabi ka kayu iksir nu manta Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu anta iksiru wa ghali kayu iksir masa Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga keistimewaan deh Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling ge kayu kaoka tiruan aya deui kayu teh nya nama menang di Pakulonan teh lain Pakulonan naon garah di kulon teh ujung kulon paranti anti orai mantak alhamdulillah di pondok eueuh orai lantaran nyana boga antina sok ngagendam kadang-kadang nyana ngarupa orai pemajikan kagetin isi orai di dia barang dilenget-lenget ih jadi masalah laki mantap kulit dage kuari hampir kos orai kulitnya iksir ya Allah ya Rabb keistimewaan kayu iksir lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naon we untung bae lamun urang nyekel kayu iksir urang jadi pejabat kajen teuing sakolana SD hayang jadi presiden jadi iksir lamun urang beungeut jore pas aja pendek lagi beungeut perang nah kuari hayang kawet beak geus tah geulis geus tah beak tah geulis geus tah kan lamun urang nyebut ge mah itu geulis da we geulis biasa-biasa bae itu tuh nah itu mah geulis rada luhur tuh itu tuh tiung koneng tuh beuh itu mah geulis dah luhur tah itu tuh nu tiung beureup mau eta mah beak geus tah mah geulis tah lamun aya awewe geulis aju dia kawinkeun jeung Haji Pendi nu pangheulana berontak kula maksudna teu satuju masa beungeut jeung geulis nah teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir kadeulina Mang Haji teh kasep bae kadeulina ku sasaha bae ge kasep bae lain kulum Mang Haji mah ya Allah kulum bego payah jasa ieu otakna ieu SDM-na ya Allah Mang Haji ieu walaupun nyekel kayu iksir misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis deuleu Mang Haji teh kabita bae kadeulna kasep bae Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadeulna kasep bae Mang Haji hah emang nyaho ka Ratmi emang nyaho atuh sabeca sorangan pan nya mah kasep bae kadeulna Mang Haji misalnya ka Uzbekistan kamari kan garilis jasa di Uzbek bih eta orang Uzbekistan Masya Allah tukang sapu nah di Uzbekistan tukang sapu jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu di Uzbek bener cak Patriana budak aing geus ka Amerika geus ka Jerman geus ka Inggris geus ka Prancis
ka Mesir cak alal cak ka Maroko ieu lain ieu Uzbek nya keur carita teh si Uzbekistan ziarah ka Imam Bukhari waduh barang ka Uzbekistan cek nya pohara teh jelema tukang sapuna bae tukang sapuna eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia ih karasep urang Uzbekistan palingan di Imam Bukhari kasep jasa nah ieu carita iksir ya iksir tamang haji mun nyekelan ka iksir hajo ka Uzbekistan awewe nu sakitu garilisna neuleuh mang haji teh kadeuleuna kasep begitu kuari teu boga iksir teu bawa iksir pan padahal mah kasep mang haji sakieu mah kasep tapi ku batur di pajar jore we heran ku lagi kurang ge padahal sakieu baca kasep dah tapi asal dibedakeun ieu kasep teh ih jeung jariji cek tah aya jariji asa ka nah ieu kurang iksir supaya aya iksiran di awak urang baca sholawat jadikeun awak urang sebagai iksir cicing di mana bae kadeulna kasep cicing di mana bae kadeulna ganteng ngahiji jeung saha bae panghebatna pangmencrangna bae jadikeun diri urang iksir pantak Kangjeng Nabi anta iksiru wa goli anta misbahus suduri sabaraha cenah kiai maca sholawat ulah loba-loba sapoe-sapeting 4444 loba teh gimana bung kasep benernya lamun awewe maca sholawat 4444 sapeting geus pokona mah lalaki mana nu teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah ya Rabb ieu urang lanjut engke lantaran situasina ya insyaallah malam Kamis jangan kula basi pohonya iksir urang tutup ku doa doakeun panitia mudah-mudahan dibere panjang umur dibere kekuatan dibere tabah nyana kitu kene panitia pembangunan masjid wakilna ge mudah-mudahan dibere kuat nyana rada muriangan bae kuari kadeulna jadi besar harapan besar kahayang tenaga eueuh ieu wakil nah eta nya kitu kene urang nu halal hadir di dieu mudah-mudahan jadi iksir kabeh mudah-mudahan dihampura dosa urang mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang dipake kadeudeuh jeung kanyaah ku Kangjeng Nabi urang Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته